Aduh, capeknya tas ngarit teh sabeberang sapopoe. Anu mending ngopinya, anu bagian ngopi ya nama. Langjuk di dia mah. Koit, 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 koit. Awen, coba aing tuh di sepak baris anu ngabab atuh kanyawan ku aing sarena. Endong. La ilaha illallah. Borong teuing ya nuk sepat beres duk naon bagian ngagbae aing mah teu urusan. Jelema tuh gablek ka era. Aduh, bener-benernya Om Ius teh. Kebunang angkur capek. Pas ngarit burang teh. Temen lain bebaturan tuh wah. Tambul sih. Aduh, malam minggu nih. Mantan mau diajak balikan gak mau. Keluar cari angin. Mau nanya temen juga, siapa tahu ada yang jomblo. Aduh, karena dia nemoit. Penting aja namanya sepinya. Siaran ku omongan aja gitu. Kebetulan ada Jelly lagi jualan jagung. Mau beli tapi takut kaget kalau ngedengerin suaranya tuh. Jantung saya ntar kambuh lagi. Tapi saya kedinginan. Pas banget nih, cocok makan jagung bakar. Ya udahlah, bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jil, buat beli jagung bakaran yo. Di sore kena yang nulis ya. Lah, Jel, kamu kenapa ngeledek saya ya? Tenang, jantung saya sekarang udah kuat. Tadi udah baca bismillah. Jil, pan biasa nama aing ngomong ke situ sok kambuh jantungnya teh. Lain mana bisa kuat gitu ta. Kunaha bisa gitu. Jil, sok kayak nomor meuli sabaraha geus hiji deuk 5 di layanan pokokna mah. Jagung bakar aing mah dijamin. Pangeunana saya Jawa Barat, Bro. Ayeuna ken deuk 5 deuk 10 ge. Bisa ayeuna ge. Sok kuat cek meuli. Jil, Bro, mau sabaraha? Jil. Oh, nyabelan cai ge karasan jantung eta. Aing sieun katempuan . Aduh, si Jeli jeung si Tanjil keur nanya. Puting-puting kieu. Keur olahraga senam jantung kitunya. Sampurkeun bahaya ieu mah euy. Tanjil, Jeli. Keur naraha? Geus peuting ulah sisiwo, bisi sandekala. Geng. Iya mah. Biasa si Tanjil mah ngomong jeung aing teh, kambuh jantungna teh sok kambuh si ieu mah. Unggal bet aing teh geus capek soalna mah euy. Unggal ngomong jeung aing. Si ieu mah sok karasa bae. Karasa deui anter ka puskesmas. Karasa deui dianter ka rumah sakit. Nya hayu bae mah beakeun duit kacau katempuhan. Bosan aing teh kudu nganter bae si Tanjil teh. Jadi aing teh ngiluan. Sakalian men bae ieu nanti ka rumah sakit teh. Aduh, ketempuhan deh banyak. Si Ririn karasa, si Tanjil komo bespon si etam. Geus ke rumah sakit ya nama.
si Tanjil ketinggalan. Waduh, pokoknya. Tadi aing geus ngolo kopi jeung jajabur. Ayeuna aing bagian ngolo si Jelly ngomong mau dagang jagung bakar. Kaditu ah. Dagang teh usaha saha? Jelly. 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 Kameramen, otak. Kan ada si Jelly dagang jagung bakar. Wah, ke rumah sakit. Keur nganter si Bogeg jeung si Tanjil, sartruk pemain PGC mah. Setruk. Oh, Sianta. tuh. Kesempatan yo. Mumpung areueuh si nu bogana ayeuna kancakan dagang sapenting ayeuna masukan ka harti ah. Sate. Sate. Om, tak si Jelly mah lain dagang sate, dagang jagung bakar. Kan itu, salin. Salah. Salah. Kajen, basana kajen, lala tikar basana kersem kajen. Hey. Om, jagung bakar, lain baso, salin. Nu bener, baju nate. Jagong. Mang, kadari mah. Jagong B, tadi B, jagong nyanyian yang ngeunah jagongna gurih ilem, nya gurih nya pelem B. Jagong. Aduh, loyok aing euy. Kasih Jelly mau li jagung bakar aing. Anjir mau. Mang, jagung. Jagong. Itu dibere nyauk saudarana teh. Ngomong Lah, anu dagang teh pan si Jelly. Atuh naha Om Iu si pilin colongok bin togok. Padian si Jelly nate keur nganter si Ririn jeung si Tanjil ke rumah sakit. Salah truk. Enggeus rasa Mas Surabaya jeung kami malah mengeunah keneh kami padian rasana teh mantep. Endor. Besok aing pesen 2 loh ta. Besok loh aing pesen 2. Aing loyok menangan mege dihakan len. Bener. Oh. Pian, nyaon teh artina jagung bakar. Yang tuh Om, gitu naon artina. Jagung bakar. Jangan kau bingung. Bulan depan kamu akan kulamar. La ilaha illallah. Nah. Nyembur. Jagung. Jagong. Itu dibere nyauk saudarana teh. Ngomong Jaga. Ini dia aja.